pika sedih Gusti takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar Mama Wiwi diri dihipinasti ninggang kana tulisan memahuiwina tukang dengan sangu keliling lembur kutana ke arena nasib kadara tebenang disinglar Mamah Wiwi kasaha nitipkan diri Mamah Wiwina tukang dengan sangu keliling lembur kasaha nitipkan diri kutana ke arena kadar tebenang disinglar papasen Gusti yang widi keningan nama Mamah Wiwi kudrati maha kawasa geningan manan kieu-kieu teuing manan abong teuing manan kieu karasana Mama Wiwi manan kieu karasana upami teu ngampun lain ngarapkeun kapasten geningan Bapak Ulu sejak pasrah sukarela sanajan desto mampra geningan lalita daek miduli lalita daek miduli sulaya dinampa nyangka sulaya dinampa nyangka no asih dipulang sengit geningan ko hariana bati cerik dina hate Bapak Ulung menggaduhana putra Jang Arya tamiang purwa mengan kasaha nitip ke diri neng iteng nutara betah di imah anu ngagaduhan warung ali tapi kumpli tamiang mekarum anu mana aturan kapayuna sarikri kudu jeung arti sarengkang mah Bapak Jum disarangan Ibu Eti nu ngakaduhana putra dua Neng Asri Neng ini Jamantri Mekarajaya Uyung disarangan Ibu Haji Eis anu mana Ibu Haji Eis nu ngagaduhana toko pakaian serba aya pasar Balong Sari Rawa Gede nyangkakeun sadaya-daya Bapak Sukarata Bandaroko Rawa Gede Mekarjaya lain Bapak Karata Bandaroko Rawa Gede Mekarjaya daun-daun awi lain donawi lanca beureum geninganan di
ditawaran Mona tepung ate sok bingus Mona paangga Mona paangga hate manga Sokorea pisan kesila hese tepungna geningana Bapak kacung gada kidi hese tepungna Malela dianggap malai Bapak Haji Usub Sukara hoyong diserang Ibu Haja Darwi dijual 2 salawe dusun kerajaan RT 02 anu bage kahoyong tacan laksana Ibu Haja Darwi bati nyeri dina hati cari gini sarang daun Bapak tawanan cilele anu mana kabur ke bawaku angin Bapak tawanan cilele pamangku haja abdi melangka anjeunna Bapak tawan cilele maurnya pirakeun janji Ibu tawana cilele deui sarikri kudu jeung harati Bapak tawana cilele disarangan Ibu tawan cilele bager deui Ibu tawana cilele pangarati nyenangkeun diri Ibu tawana cilele anu mana aturan kapayuna Ibu tawan cilele hariri aya nama Bapak tawan cilele anu bager no mawa nyari halang no mawa melang kudu mepa angga melang kudu mepa angga tutup duduk mau burung di pisona mantai anu mana hate kuring mantai anu bager mau benang di bobodo daun iris hoyong disarangan aku maodah anu mana sorah maodah jeung pantai deui geuningan sulaya maodah pantai maodah sareng pantai kapayungna ngabibitna daun iris sisi kawir mantai maodah
aduh ampun mantai takdir teu beunang dipuki maodah anu mana barang penting mantai deui badan teh mah tunggar hoyong disorangan aku maodah mantai kapayun heula maodah kapayun disarangan ku mantai buktina mantai ngaraheutana sapanjangna mantai deui puasa maodah anu bager maodah naon piladong maodah bikin lami mantai disarangan ku maodah anu mana mantai deui maodah deui anu bager mantai disarangan ku maodah mantai deui anu bager ngabibita daun iris mantai sisi gawir aduh ampun maodah mantai takdir teu beunang dipuki berapa penting mantai badan teh tamat tungara yang disarangan aku maodah anu bager mantai deui kapayuna mantai bayar laguna buktina ngaraheutna sapanjangna aduh aku maodah takdir teu beunang dipuki disarangan ku mantai anu manang mantai anu bager haturan kapayun heula maodah deui mantai deui maodah nyangakeun kawilujengan ari oyong bangkong ari kong para kanyambut maodah olawang karangkang rongkong mantai lamun cantik berem buta buah bayi anu mana pasukarata banaroko atura pasukarata banaroko kapayuna pasukarata banaroko kapayuna lain-lain Donawi pasukarata banaroko Mekarajaya mana deui pasukarata Mekarajaya banaroko aturan deui pasukarata banaroko Mekarajaya kapayuna ari oyong bangkong pasukarata banaroko Mekarajaya deui sayang pasukarata deui ulawangka rangka rongkong pasukarata Mekarajaya banaroko
aturan deui anu mangna lain-lain Pasukarta Panaroko Makarajaya Ari daun awi Pasukarta Leca berep ditawara Pasukarta Makarajaya Panaroko banyak agung Pasukarta deui sayang anu mana Pasukarta Panaroko aturan deui Pasukarta deui anu bager kapayuna Pasukarta Makarajaya Panaroko kapayun Ibu Mai anu mana Oyo bangkong Erikop Ibu ada Baraka nyambut Olawanga rangkang rongkong Lamun can dibere emon Lamun can dibere emon Putet Buah benyi Ari nying teh Ari nying ngacat cawene Ulawaka suraseri Lamun lain kabebene kacang aja-aja dipager ku cacabean Kang Joni Cibuaya anu bager somaga sami diajar mari damel kasaya oyong disarangan mamahna Yani aturan anu mana Mamah Nayani yang ngangen kapayun yang ngakeun sabrang salayan ngajani Cibuaya tepat kacape mah lohon yang ngakeun atur lumayan bapak tawan kasadaya kaum naon bapak tawan pamangku hajat anu mana disarangan ibu tawang kapayuna anu mana bapak warta bos umur pawarta deui pawarta deui aturan tabihan deui pawarta deui pawarta sangkali deui pawarta deui anu bager aturan ngasadayana nuhun bapak warta bos umur anu mana pawarta bos umur anu bager bapak tawan cirele ari kapayuna bapak tawan cilele nyangakeun kawilujangan ibu tawan cilele anu bager ibu tawan cilele deui ibu tawan cilele
Dei sayang Gunung Guntur Pasukarta Banaroko Rawa Gede Mekarajaya Jalanan ke Pabuara Amin mundur pada wangsung Pasukarta Banaroko Rawa Gede Mekarajaya Were bade parantosa Ano mama Bapak kacung gada gede Bapak kacung gada gede anu bager yang angkat kawilujeng Ano mama Aki lepoy banar buah-buahan Aki lepoy gang simpang tunggang jati Dia bisa para kancang Yang angkat kasadayana Ano mana kang jana cibuaya kapayuna disarang mamahna yani anu bager kapayuna aturan kapayun deui anu mana bapak tawan kapayuna disarangan kumarasem kemang tanjung marasa kembang sakala dodoma marasa manu mana nek sabulan nek sataun marasa manu bager moal balai diantosa marasa deui nek sabulan nek sataun bapak tawa moal balai diantosa Epang noti di belakang Kuredas akan cadasa Tina surah ku gonjangan Ayeuna antun waasna Bapak kacung gada gidi Tilas orang ku gonjangan Bapak Haji Usuk anu mana disarangan Ibu Haja Karwi aturan deui disarangan Ibu Haja Kaya Mekarajaya anu bangga Bapak Haji Udina Bosnena kapayuna Ibu Haja Darwi Mekarajaya aturan deui Ibu Aceng tukang wudhu di Mekarjaya aturan kasadayana Lekangku aya di mana abi capek milarianna Bapak Lurah Wawana Kades Balong-Sari di papantes kupang nyipta temo ujung datang tanpa sora hayang amprok Bapak Lurah Wawana Kades Balong-Sari jeung jenisna Palora Wawana Kades Balong-Sari Rawa Gede
hayang tepung jeung anjeunna Ibu Lurah Karawi anu bager Balong Sari Sekdes Wahyu Ongko iraha atuh iraha Bapak Sekdes Wahyu Balong Sari tepung lawuh jeung anjeunna pawakil dia kemalina dia sarangan ku abonin Balong Sari di pisono tenembongan panas abdi Ibu Suni nunggu hoyong disarangan Bapak Alim anu buat Jamantri dan anu mana hayang tepung Bapak Jun jeung anjeunna disarangan Ibu Eti nu ngagaduhan putra dua Jamantri Mangkarajaya hayang panggih jeung anjeunna iraha ma Ibu Sumi atuh iraha hoyong disana Bapak Alim nu moal Jamantri Mangkarajaya anu bager Ibu Hajat kamalina di pisono geningan taranembongan Ibu Munah anu bager iraha atuh iraha Ibu Munah disarangan Ibu Hajat hayang gerak sauyurna Ibu Odak Ibu Aceh hirup kumuh babarengan Bapak Haji Sarwa iraha atuh iraha Pak Haji Sarwa ngalangkang dina lamunna nakangkang hanya di mana abdi capek milarina Bapak Haji Sarwa di papantos Pak Haji Sarwa ku panyipna nemong ujung Bapak Haji Sarwa kapayuna hayang gerak Pak Haji Sarwa jeung anjeunna hayang tepung Pak Haji Sarwa jeung anjeunna iraha mah atuh iraha ngalangkang dina lamunna Pak Haji Sarwa di mana abdi capek melarina di papantes ku panyipna anu mana Bapak RT Ira Pak RT Ira ngapayuna hayang gerak Pak RT Ira ngapayuna Pak RT Irta hayang tepung jeung anjeunna Bapak Irta deui anu mana iraha atuh iraha Pak Irta ngalangkang dina lamun
serasa bengketi gantung serasa bengketi gantung digantun talina geningana Pak Irta digantun talina goromomot mah akilepoy bener buah-buahan anu bagus akilepoy bener buah-buahan akilepoy deui akilepoy anu bagus akilepoy bentiris marancang besi akilepoy bener buah-buahan tungak jati disayang-sayang akilepoy deui anu bagus kapayunna geninganna akilepoy bener buah-buahan ditungak jati akilepoy ngurilingan geningan akilepoy bener buah-buahan disayang-sayang akilepoy aturan kapayun heula akilepoy bener buah-buahan deui turun heula kapayun ngamulai kasenian akilepoy bener buah-buahan olah ukur resepa akilepoy deui anu bagus anu maksud jeung tujuan akilepoy bener buah-buahan kapayuna Pak Haji Sarawat temungguti kasenian akilepoy disarang Bapak Irta mana deui Bapak tawani Cilele kapayuna tawani Cilele Bapak Irta kapayuna akilepoy dadap jangkring sisi gawir ngajajar akilepoy bener buah-buahan ngajajar pantai-pantai anu mana Bapak Irta kapayuna Pak Irta Bapak Irta anu bagus oyong disarang Bapak Irta malela anu mana Bapak tawan Cilele Bapak Irta kapayuna Bapak tawan Cilele di anu sayang Bapak tawan Cilele aturan kapayun deui dadap cangkring sisi gawi akilepoy bener buah-buahan tungak jati ngajajar pantai-pantai paingana tegena cicing gara-gara nek paturan Bapak tawan Cilele gara-gara nek paturan Bapak Haji Sarawat anu mana Pak Haji Sarawat aturan kapayun deui akilepoy bener buah-buahan kapayuna akilepoy deui kapayun deui ngurilingan sisi cai no heran cai talaga akilepoy bener buah-buahan orang eling ayeuna orang eling kana diri di dunia orang ngobara Bapak tawan Cilele mona tepung mah Bapak tawan Cilele mona tepung teh sopi mona paang hate mola mona paangga hate malah
Jojon deui Papa warasit duda anyar orang kudu eling di dunia orang ngompara Papa warasit duda anyar amolangkeun salilana Jojon deui pawarasi dudanya bunga kaduhana sawah dua desa Jamantri Mangkarajaya lamina saminggu abdi teh kesepian teu aya pawarasi dudanya nu ngarencangan nu ngagaduhana sawah dua desa Jamantri Mangkarajaya nu ngagaduhan putra tilu jangan adi anu bageus jang budi denu sayang anu mana disarangan yang tasi Jamantri Mangkarajaya kapayuna disarangan Ibu Haji toko pakaian sakapeng abdi sambung ingat waktu papat jangan dahanya sadaya sami ngalaman Ibu Haji toko pakaian sarba aya pasar Balong-Sari rawa gede teu aya nu ngalencangan Bapak Lurah Wawan Kades Balong-Sari rawa gede golang kulingan sorangan disarangan Ibu Lurah Karmi Balong-Sari tiris saya nu ngagepan Pak Jum disarangan Ibu Eti Jamantri Mangkarajaya Jojon deui Ibu Sumi orang kudu disarangan Bapak Alim nu ogohan Jamantri Mangkarajaya di dunia orang ngomara lamulangkeun salila Jojon deui Bapak warasi dudanya urang kudu eling nu ngagaduhan sawah dua desa Jamantri Mangkarajaya lamina saminggu nu ngagaduhan putra tilu jangan adi jang budi disarangan kuneng tasi Jojon deui Ibu Hajat di sana Bapak Hajat abdi longongkeun di dunia orang ngomara hamolang kang salila ulah Jojon deui Bapak Lurah Wawan Kades Balong-Sari rawa gede abdi longongkeun disarangan Ibu Lurah Karmi Balong-Sari lamena saminggu abdi teh ari kasepian teu aya nu ngarencangan ulang-uling sorangan tiris naya nu ngakepan Bapak Jud disarang Ibu Eti Jamantri Mangkarajaya dadap cangkring sising ngajajar pantai-antai Ibu Sumi disarang Bapak Ali mogoan Jamantri Mangkarajaya bingung lain
bingung lain ngewa lain bela pati sapanjana anu mana bapak kacung kada gini bela pati pak kacung kada gini sapanjana aki lepoy bandara buah-buahan jaringi aki lepoy bandara buah-buahan serang daun kaboreng ka bawah ku angin kaboreng ka bawah ku angin abdi melangkah jeuna paurnya pirakeun janji abdi melangkah jeuna mantai anu bageus paurnya pirakeun janji sepanjang urang kumaha mantai deui anu bageus olah kenatnya ikhtiar mantai olah kenatnya ikhtiar ilmu tung dunya siar no awon wajib disinglah no awon wajib disinglah mantai deui anu bageus kapungku ngadon carhidang ayeuna kacampang deui geuninganna ampun keinget ayeuna wur kacampang deui mantai deui anu bageus ari paingan mah mantai deui anu bageus painganan tegenat cici bapak tawana pamangku hajat gara-gara geuninganna yung disarengan bapak Irta anu mana gara-gara rek pantura bapak tawana pamangku hajat gaduh bapak tawana ayuna moyop dana sinari mantai deui moyop dana sinari Pak Irta deui anu bager paingan geuninganna painganna tegenat cicing gara-gara rek pantura bapak tawan disarang anak koteno anu mana gara-gara rek